jadi karena persoalan kita wayana kaum persoalan tadi dia bayang biasa di gue kurang patuan warga oke narikan tahunya hingga nama negara tempat alam gue gimana kita harus warga ini dimaksud tapi narikan tahu kamu orang alam negara kurang bayangan dan tahu kurang jadi gimana kurang tidak saya dan kurang karena persoalan kurang biasa kurang dilaksanakan insya Allah kita bakal menjadi sabab diri kurang sehat tidak segala panyawan ya kita sok aina kurang berurang atau ya teh kan datang dari penyakit sok ya kurang ngalaksanakeun saum anu rutin anu istiqomah anu kurang terasa-rasa seperti Senin misalnya ibu-ibu pengawasan bapak-bapak pengawasan tapi lagi di tempat masalah Senin Kamis sami sareng simkuring tara kalangkung ya tara sami tara kalangkung namanya rek digandengannya minggu ke Salasa sami tapi saum nama panginten percantenlah ka ibu-ibu mah tara kalangkung saum Senin Kamis ai bapak-bapak mah lain-lain yekeun haraos pribadi kitu mah apalagi kaget pribadi mah sesah yang saum Senin Kamis teh alasanna aktivitas anu senada macul teh naon teh kadang-kadang tapi teu kitu sur anu mampu istiqomah ngalaksanakeun saum nyaeta Senin Kamis nyaeta keur naon keur sajabi ti ganjaran anu langsung Allah dipasikeun oge keur kasehatan anu awak kurang diri kurang sadayana tah mudah-mudahan panginten sok sanaos salakadarna dina waktos anu singkat di Cidirama setengah jam pangaosan teh upami setengah langkung di setengahnya paling satilu parakat ieu oge terus arang isel bapak-bapak ibu malahan sok turun di payun entah serta rawasnya tayangnya pilih kabujang ibu-ibu rusur bapak-bapak pada saking doeng pamasan mudah-mudahan kainten salakadarna anu dibikin ku simkuring yakin ti nama tadi oge simkuring hadiah teh nyaeta rabarkeun atas nama pribadi sareng lembaga MUI oge pamarentah desa kainten nyaeta sejak silaturahmi nomor hiji nama da kainten ari masalah ilmu mah hantet wae di oge mu kainten ayat sakit-sakit itu mudah-mudahan kita ayat manfaat khusus yang pribadi sendiri bukan sadayana. Apapun tidak sadar bagian, sekali ini mudah-mudahan ayat manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekolah.